Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yajibu wajib naon saumu syahri Ramadana puasa bulan Ramadan ala kulli muslimin kasaban jalma anu Islam mukallafin anu mukallaf itu muslim. Wala yasihu jeung teu sah itu saum min haidin ti awewe anu haid wa nufasa jeung awewe anu nipas. Wayajibu jeung wajib alaihima ka itu haid jeung nupasa naon al-qada'u ngodoan puasa. Wayajuzu jeung meunang naon al-fitru buka limusafirin pikeun jalma anu nyaba safaro qasrin kalawan nyaba anu ngameunangkeun kana ngosor salat. Wa illam yasyuqqa jeung sanajan henteu masakat alaihi ka itu musafir naon as-saumu puasa. Wali maridin jeung meunang buka pikeun jalma nu gering wa hamilin jeung pikeun awewe anu reuneuh wa murdiatin jeung pikeun awewe anu nyusuan. Ya syuku anu masakat itu saum alaihim ka itu nu kabeh masyakotan kalawan masakat la tahtamilu anu henteu nanggung itu masyakoh al-fitro kana buka. Wayajibu jeung wajib alaihim ka itu nu kabeh naon al-qada'u ngodoan puasa. Wayajibu jeung wajib naon at-tabitu meutingkeun niat. Wa ta'yinu jeung nangtukeun fin niyati dina niat. Likulli yaumin pikeun saban poe wal imsaku jeung ngeuker anil jima'i tina jima atawa nyengker tina jima. Wal istimna'i jeung nyengker tina ngalap suka wal istiqaati jeung nyengker tina ngahaja utah wa aniriddati jeung tina murtad wa an dukhuli ainin jeung tina asupna zat jaufan kana jero beuteung illa roikohu kajabat ciduhna si soim si jalma nu puasana al khaliso anu meles itu roik atau hiro anu suci itu roik min ma'danihi tina jero beuteungna si soim. Wa alla yajunna jeung yen henteu gelo itu si soim walau lahdotan jeung sanajan eta sakedeung. Wa alla yughma jeung yen henteu sakalor saha alaihi itu si soim kulla yaumin dina saban poe. Wala yasihu jeung henteu sah naon saumul aidaini puasa dina lebaran dua. Wa ayyami tasyriki jeung dina poean tasyrik. Wa kadza jeung eta nya kitu deui itu ayyam an-nisful akhiru ari satengah anu akhir min Sya'bana tina bulan Sya'ban. Wa yaumus syakki jeung dina poean mangmang illa ayyasila kajaba yen nepungkeun itu si soim hu kana itu saum mimma tina perkara atawa tina poe qoblahu anu tetep ma dina samemehna itu yaumisyak auli qodoin atawa karna qodo au nadrin atawa karna nadar au wirdin atawa karna geus kawarid karna geus wirid atawa karna geus wirid emang ti baheulana ge sok puasa kitu tiker sama mehna ge samodel sok puasa Daud ningan. Waman jeung sajalma absada nu ngabatalkeun tawa nu ngaruksak itu si eman sauma yaumin kana puasa sapoe min Ramadana tina bulan Ramadan wala rukhsata bari henteu aya kamurahan eta maujud fi fitrihi dina batalna itu eman bijimain kalawan sabab jima fa alaihi maka eta tetep wajib ka itu si eman al ithmu ari dosa wal qada'u jeung wajib qada fauron dina pada harita wa kafaratu dhiharin jeung wajib kifarat dihar. Faslun ari ieu teh hiji fasal yajibu wajib naon al hajju munggah haji wal umratu jeung umrah fil umri dina saumur hirup marrotan kalawan sakali alal muslimi ka jalma nu Islam al-hurri nu merdeka itu muslim al-mukallafi anu mukallaf itu muslim al-mustati'i anu kawasa itu muslim
bima kalawan perkara yusilu anu bisa nganepikeun itu hu ka muslim wa yaruddu jeung bisa ngabalikeun itu hu ka muslim ila watanihi ka lemburna itu si muslim fadilan bari nu ngaleuwihan andainihi tina hutangna itu si muslim wa maskanihi jeung tina imahna si muslim wa kiswatihi jeung tina pakaianna si muslim alla yaqbaini nu pantes duanana bihi ka si muslim wa mu'natiman jeung tina biayana jalma alaihi nu eta tetep wajib ka itu si muslim mu'natuhu ari biayana itu si eman muddata dzihabihi dina mangsa inditna si muslim wa iya bihi jeung mangsa balikna itu si muslim wa arkanul haji jeung ari pirang-pirang rukun haji al ihramu eta ihram wal wuqufu jeung wukuf bi arafata di tanah Arafah wa tawafu jeung tawaf bil baiti di Baitullah wa sa'yu jeung sa'i bainas Safa di antara bukit Safa wal Marwati jeung bukit Marwah wal halqu jeung dicukur awit taksiru atau ngagunting rambut wahia jeung ari itu nu kabeh ilal wuqufa kajaba wukuf arkanun eta pirang-pirang rukun lil umrati pikeun umroh wali hadhil arokani jeung eta tetep kana ieu pirang-pirang rukun furudun ari pirang-pirang fardu wa syurutun jeung pirang-pirang syarat labudda anu teu meunang henteu eta maujud min muraatiha tina ngaraksana itu furud wa syurut wa haruma jeung haram alaman ka jalma ahrama nu ihram itu si eman naon tibun make sesengitan waduhnun jeung make minyak waduhnu roksin jeung make minyak rambut walihyatin jeung make minyak jenggot wa izalatul dhufrin jeung miceun kuku atau ngagunting kuku wa sya'rin jeung miceun rambut wa jimaun jeung jima atau haram jima wa muqaddimatuhu jeung haram pirang-pirang muqaddimahna jima wa aqdu nikahin jeung haram akad tikah wastiyadu saydin jeung haram moro boborowan makulin nusok di dahar dagingna itu soed bariyin nu bangsa daratan wa ala rajulin jeung haram kalalaki tawakiatuh wa ala rajulin jeung eta tetep haram kalalaki satru ra'sihi ari nutupan sirahna si rajul walubsu mukhiyatin jeung make anu dikaput atawa anu nyarung wa alaiha jeung eta tetep haram ka awewe satru wajiha ari nutupan beungeutna itu mar'ah wa qafazun jeung make sarung tangan faman maka sajal fa'ala anu migawe atau make entos migawe fa'ala nu migawe itu si iman syai'an kana hiji perkara min hadhil muharramati tina ieu pirang-pirang nu diharamkeun fa'alaihi maka eta tetep ka itu iman al itsmu ari dosa wal kafaratu jeung wajib kifarat wa yazidu jeung nambahan naon al jima'u jima bil ibsadi kalawan ruksak munggah hajina wa wujubil qada'i jeung wajib qada fauron dina pada harita wa itsmamil fasidi jeung nyampurnakeun anu ruksakna wa yajibu jeung wajib naon ayyuhrima yen ihram itu si jalma minal miqati atau si haji si jalma nu munggah haji minal miqati ti miqat wa fil haji jeung wajib dina munggah haji naon di hobar muqaddamkeun wa fil haji jeung eta tetep wajib dina munggah haji mabitu Muzdalifata ari mabit di Muzdalifah wa Mina jeung mabit di Mina wa ramyu jumratil aqabati jeung ngabalang jumroh aqabah yauman nahri dina poean mencit wa ramyul jumarati jeung ngabalang pirang-pirang jumroh as-salasi anu tilu ayyamat tasyriki dina pirang-pirang poean tasyrik wa tawaful wada'i jeung tawaf wada' wa yarumu jeung haram naon saydul haramaini boborowan tanah haram dua wa nabatuhuma jeung pepelakanana itu haramain ala muhrimin ka jalma anu ihram wa halalin jeung anu henteu ihram wa yazidu jeung nambahan naon makkatu wa tazidu jeung nambahan naon makkatu kota Mekah biwujubil fidyati kalawan wajib fidyah kantun
Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Cekap wallahu a'lam bissawab.